imah di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa baca sholawat poe eta nyana boga anakna genep jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeunna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aca anak genep maksudna ieu dek dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana dek dipake usaha geus eta mah urusan maneh kuari mah poe ieu aya ujang dahar lamun eueuh ujang dahar ke tungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 pek geus geura ka imah elana gampang jual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti daharna dibawa kunyana ka karak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat cak geus neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beus kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan geus kajeun angin geus aya doa deh angin geus aya geus sanggupeun besi ngagebrek burung pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui da lamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mentak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kemaribis Haji Pendi dipetakeun doa wah gebrek datang ka subuh tah mah masyaallah datang ka ieu rarungka dia tidak artinya ada balik gitu tuh baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu nyana cenah dibaca ku kula mah jadi kos gitu doa aduh salah nyambat nyana terus aya tuh gerimis letik tuh cek kula ge setengah jam bener bae nah guys coba cepet bae ya lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si aing aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapan diri jeung Sufyan can balik nya na mana teh can dalahar anak dibikeun ka bakal tobara main cakeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji
nu bener ya, masya Allah, coba geura datang ka ditu nyana geuraan bae percaya teu percaya nyana begitu lempang bener di imah oh bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nyana datang ka dia dipeluk ku pamajikanna kak masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu ka dieu cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala teu makan jeung duit-duitna tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku saha cenah titaku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon masyaallah karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar maen teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat beta di Masjid Bangona segala panon gitu ngar ketua maraca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ku rokok tapi tah iya aturan di masjid itu baca sholawat bae tasbih keluarkeun mengaji ui ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualin maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakonna lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jalma susah amal-amal nu lain teu bagus horenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkan jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik jasa sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca diteangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pamajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodako tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana ge ceurik nah aya ieu amal ieu timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebudi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kieu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetep ai lempeng kieu mah encan boga maziah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasih amal aya tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik rak ditimbang plek
Masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh wain segala rupa disedekah-sedekahkeun sakieu sakiki boga nangan sakeh eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun. Tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga